Ngawaler salam mugia paranjang Yuswa harageng milik digampangkeun usahana digampangkeun ibadahna cing babari maot amin ya Allah ya Rabbah mending hese paeh mending babari maot A'udzubillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa al-hadis. Bapak Camat anu kusim kuring dipihormat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, sesepuh ulama tingkat kecamatan, sesepuh ulama tingkat desa, ibu kepala desa, miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kiai, santri, ajengan, ustad-ustadah, hormatan simkuring. Dina danget ieu simkuring kapetok ku pangeresana Bapak Sahibul Bait sareng Ibu Hajah Lilis, Ibu Hajah Lili, Ibu Hajah Lili, gaya kajabi anjeunna teh nyepitan 2 urang kali anu parantos bret kasep kawuwu ku kamari parantos kalangkung nyata mauludan mieling dilahirkeun ana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawuwuh deui menak taun ibu kepala desa ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara di tingkat desa. Kawuwuh deui ku rupi-rupi pamaksadanana. Mudah-mudahan bae naon rupi hal anu dipimaksad teh disarengan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang oge sadayana cing jadi jalmi anu kasurupan dina wengi ieu. Sanes kasurupan ku dedemit, sanes kasurupan ku eyang-eyang, ku jurig-jariang, tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad, dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup. Ai hartosna surup teh teu pales, teu silung, teu sumbang, teu pika geuleuheun batur jeung teu pika ngewaeun batur, eta hartosna surup. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Angeueun urang sadidinten saban detik, saban menit, saban kiceup, saban angse, saban reret kakencah jeung kakatuhu ulah petot puji sinareng syukur ange. Sholawat
Wassalam anu parantos ditetapkan ngucur kajungjunan urang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muga netes dina wengi ieu ka urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal amin. Nanging paralun nalutus gunung palias narajang alas ingis nemrak pasir nulung kawing simkuring ngecebrek di tempat sanes ahlina margi palawargi uninga simkuring mah ahlina naon bu adalah sedengkeun diancam ku salah sawios katerangan lamun nitah lain ka lain ahli na tunggu karuksakanana sawios ruksak wong ieu ku simkuring sawios Halo. Halus kemari mata. Daru maos urang teh hirup teh parantos ruk. Tong boro urang nu di luhur ge awut-awutan. Raruksak ibu bangsa urang teh tikawit dijajah ku Belanda 350 tahun. Bangsa urang malah nu dicadak ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Bangsa urang diadu-adukeun pamadeganana. Seueur sanajan bari saagama pamadegan rupa-rupa. Malah aya nu ngaharamkeun kana marhabaan, aya anu terus ngange marhabaan. Jelemana diaradu saling baeudan bari saagama. Teh akibat dina agama Islamna seueur doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Jadi dina agama teh agama tuturut muning. Muning teh apa dibawa ku garong ngicilik we. Can puguh ka harti geus dijalankeun aya keneh urang dieu sok marhabaan. Naon maksudna? Tuh, jodeku macu di sawah batur. Saha nu muruhanana? Aya oge di nu ngaharamkeun. Tasin kuring ieu tina ruksak teh urang omean. Raruksak urang teh bu. Sabab di alam anu pana, alam anu ruksak. Umawi di dieu kedah ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan dina agama. Rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apal dasar agama. Agama nu jadi ageman hirup keur manusia. Ari hartina agama anti riweuh cinta damai. Jadi setiap agama datang kakacauan dina diri kudu lolos. Setiap agama datang kejahatan dina awak kudu musnah. Setiap agama datang korupsi kudu dibasmi. Tapi ari agama datang tiba heula korupsi beuki meuweuh, kejahatan beuki meuweuh, salah saha, salah jelema. Lir ibarat jukut dibikeun ka domba jalu, jukut dibikeun domba teu deuk nyatu dan dombana babadug hayang kabikang. Jadi eta teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan bararohong pasini teu dijadikeun. Jadi bongan urang keneh bu, nu mawi sok geura robah. Pamadegan-pamadegan anu teu ngahasilkeun teh. Ngahasilkeun salametna dunya akhirat. Ngan ukur wacana, ngan ukur teori. Tadi oge dakwah oge seperti simkuring ayeuna bohong keneh sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah nyaeta amal. Cenah geuningan ke di alam kubur sungut mah dikaput anu bakal ngajawab teh leungeun. Lain di alam kubur itu ayeuna keneh ibu geura jawab ku leungeun. Sungut kaput ku lapat jalalah padkurullaha dikron kasiro dikir nu teu aya wates ruanganna. Ta ieu leungeun cenah ngocoblak aya eta gedong jalan-jalan hotel-hotel nah eta teh meunang nu buntung ibu meunang kokod teh.
batur mah geus ngajara rawab tuh. Nah ibu lurah ayeuna ngawangun desa bari ngecebrak. Ieu we nu ngocobak mah tukang tembok leungeun ngocobak. Numawi nuduh ulah kanu jauh nyawang ulah kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha tina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina pasti nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing pang benerna teu boga rasa ieu aing pang jagona gablek naon coba lamun dipikir mah usik nu saha ibu awas nu saha tanaga nu saha naon urang di aku dina surat Ar-Rahman tinggal nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararaneh teh. Tuh. Akueun sadayana teh Ibu. Nu awi cek simkuring tadi doktrinasi pragmatis ieu kudu berdasarkan pengalaman hirup teh. Dina agama teh ulah cenah wungkul akhirna jadi mitos. Mitos teh tulul amal Pak panjang lamunan ngalamune terus mode marhabaan lu tadi osoknya deh marhabaan osok kenaon maksudna duka nanaon ai hartosna marhaban naon bu hartosna marhaban naon bu tuh jadi agama tuh turut muni ngabageakeun aing ngabageakeun orok nu bener kumaha paraban ku rezeki nu halal mandian tak eta marhaban teh ibu sakolakeun pasantrenkeun tak eta aya nu kukurilingan empek eta oge ngan saeusna nyaho maksud nu ieu jieun silaturahim supaya rezeki kadahar ku tetangga anu ulah sote ujak anyuk ka batur maksakeun maneh tuluy tapi ka teu kabayar jadi silih paudan jeung nu dianyukan leres tuh numawi nu ngaharamkeun kana marhaban goblok berarti budak teh teu disakolahkeun teu dipasantrenkeun leres tuh mode ayeuna lalawor aya keneh urang dieu nu sok ngalkinan mayit aya mayit kitu di harebosan mayit teh engke 7 lengkah nu ngubur geus ararinit bakal datang 2 malaikat mungkar wa nakir bakal nakon ka anjeun man rebuka kumaha lamun mayit ngajawab bari ngulisik mayit teh ceuk mayit teh insyaallah moal teu raceng tadi mimiti lahir budak teh sok talkinan ibu eta teh Quran. Oh, cenah mana hadis mana Quran kita pakai nyiptakeun. Lain nu maot itu, tanu maot hate. Bejaan, takinan harewosan. Nepi ka aya sakola ayeuna, aya pasantren, eta teh nu ngalkinan Ibu. Aya sakola malaikat aya. Aya ke jelema kabeh gini. Ibu gini budak keur karek bisa ngomong gini. Ceuk ibu teh, "Cu ucing." Ka budak ngalkinan teh. Kan Nabi Adam ge kitu baheula ku Allah. Adam tu gunung, tu laut, tu anu. Malaikat mah henteu. Jadi eta teh sistem Ibu nepi ka ayeuna kitu. Tuh, nu mawe cing waspada dina agama teh. Abe bener urang yakina kana Quran. Ulah cek beja wungkul bisi ngalamun ka ituna.
Untungna dina doa we nurulung bari teu kaharti maksudna. Ari teu kaharti maksudna mah melaksugan di tanah lamun, dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Minum tuh. Tak kieu rugi na jadi kiai teh mah. Ayeuna ngadalang mah hanapun gebog teh wah ranginang wajib. Kamu di keprokan dari Japati. Amplop tipis nuki mah balik ngadalang mah kanal amplop. Ayeuna teh ngahargakeun diancam ku katerangan. Saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira, maka langgeng di neraka salila. Mumawi upami aya kiai ngahargakeun dakor cebang irungna teh mah. Da teu sieun ku katerangan nu tadi. Jadi saha-saha anu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira, maka langgeng di neraka salih. Nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh. Jadi kayaknya itu Pak. Ya, kahartos era mah agama teh kitu nya. Marhabat teh ngabagea. Tuh. Jadi ngebagiakeun orok teh kumaha? Paraban ku rezeki anu mandian sakolakeun pasantren. Tuh, eta asli na maraban. Can eta kukurilingan bari neuteut budak empek. Eta oge da eta budaya lain agama eta kade. Ngan dina eta tempat caritakeun hukum-hukum agama. Mode tahlil, aya kene urang teh tahlilan maot aya. Tasim kuring mah engke di mana geus ngaji turun ti dieu terus maot. Pangruangkeun di dieu tong bicana ka Jilekong. Moal tahlil kuring mah kuas juri ke tahlil. Peke mana nu harirup tahlil mah. Mana nu modal. Ayeuna jeung cengkat di kuburan milu la ilaha illallah. Wah, batu pirat. Bapak Bupati, Wilujeng Sumping, Bapak Bupati, Bupati Bandung tuh, Bapak Dadang Nasir. Tak itu Ibu dina agama teaching apa keaslina. Sedangkan di urang teh Ibu assalamualaikum jadi punten geura. Seueurnya nu kitu nya. Marukana assalamualaikum teh punten urang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Bukit tarik da eueuh nu buka imahna. Assalamualaikum. Da doa teh. Nah teu bisa urang sunat tok 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 sampurasun. Jawabna? Berai panto dibuka jonghok jeung jelemana. Assalamualaikum. Tah, jadi teh mubadir. Nu tadi mah mubadir assalamualaikum teh. Inna mubadirina kanu ihwana sayatin. Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana tuh. Alhamdulillah jadi nuhun. Itu diberi duit ku batur nih. Jawabna teh alhamdulillah atuah. Make atuah nih. Padahal di Al-Qur'an teu aya alhamdulillah atuah. Laras?
Adewo innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh hukul dua imah sisi jalan ayo ngagotong pasaran yo innalillahi wa rajiun teudeutkeun padahal pasaran mah ruksak teh diomean lain anu maot Ibu innalillahi dan pigaweun sapopoe teh sabab innalillahi henteu innalillaha henteu innalillahu sabab alif lamna beda mode alhamdulillah alif lamna teh alif lam al istighroh jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jadi jenis siji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji kagungan ngurus sadaya tuh dalai nuhun alhamdulillah teh numawi di narasan dia ibu bapak sadayana sok ngeureuh nikreuh ngaos ibu unggal saminggu sakali mah ka masjid mana sok supaya naon supaya apa karena bagan agama teruskeun ka kiai ka ajengan da eta teh pewaris nabi ibu tah ieu pewaris nabi kamu digembleng di Brunei Darussalam tanyakeun bagan agama naon ieu hartina naon maksudna ieu ulah samet aksara nae wungkul aksara Arab ai urang mana bu urang Sun bahasana Sun anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang ti bangsana teh budaya nu pangkolotna bahasa teh kali-kali ayeuna bahasa Arab teu ngarti maksudna atuh mubadir ibu sok ibu papatahan bahasa Irian gak mau ngerti mah lanu tak siapa lanu tanu pate lu nak pase pale itu bak katung kartos temu dah aing gitu ngerti kata mengarang dan mau bisa dibalikan deui deh taroskeun ka kiai ulah dijauhan kiai ajengan ustad-ustadah caketan ngaos ibu pimpin ku bapak-bapakna sabab bapak-bapakna teh pamimpin teh ta awewe ari jalu qawamuna ala nisa lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun subuh ye pamajikan keur kerek keneh mah bangun saya ada kudu dielus awewe beri celengok tarangna cium bangun saya sakedap deui bakal ka kuping suanten adan ayo saya ngeri ibak saya bangun teu nyaring keneh gawat pieulaan mani ku salaki bari sholawatan dianuk teh sholatullah salamullah bari ngageuingkeun maksudna mah saya mandi mah bangun saya bapak imam mamah makmum ayo saya teu nyaring keneh wae adan cing tarik abe kadengeun ieu mah kumaha ngageuingkeun pamajikan subuh-subuh nyaring sejeding aya pamajikan teh bari ngoreja naon saya teh nyengoang lain salat eta mah euy lain rumah tangga sakinah sakieu teman bangun saya kayak orang salah sasaruan saya teu nyaring keneh wae adan cing tarik Allahu Akbar lengse salat teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana sok ngadua innalillahi wa inna ilaihi berempangna hese digeuyikeun oge mod gitu.
Geuleuh nginum. Aduh. Bismillah. Elah. Basel ti korote ye. Gitu, Bu. Bagja pisan ye si kasep terus disepitanya. Bered kasep. Eta teh riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam gitu. Dilereskeun ku Kangjeng Rasul. Kangjeng Nabi Ibrahim mah Bu, bapak 80 tahun langkung di sepitanana teh. Bayangkeun jeung rambut, jeung liat. Ayeuna mah leuheung budak keneh di sunatan teh. Abe naon cing Pak? Bu. Abe babari cager. Budak mah. Nah, kolot pecakan, kolot umur 40 tahun hese rek cagerna teh. Karek saminggu karek kumapur aya awewe ngeliwat katempong bitisna jog pudeg-deg. Renyah deui teh. Karek saminggu marena ngeliwat dina popoyan batur aya cangcut di poe. Dibayangkeun jeroan cangcut. Jog pudeg-deg wah renyah deui. Wah ira dipakena tuh euy. Aya nu sadajar jeung nyepitan teh Ibu, hiji nyunatan, dua ngadangu kumis, katilu ngurut bulu kelek, kaopat ngeuretan kuku, kalimana monokan baok. Nah, keseuri, dangarana, nggak hari aing panggil jeung baok, kudu nyebut bihun. Banyak yang ngaji di kotokan. Atuh geus biasa nu ngaji ge mah Bu. Urang sadayana kalawargi kedah salat. Upami teu salat teh bakal dilepetkeun ka neraka jahanam. Mustamina kecil. Tapi di mana dibere seuri heula, sabab nu seuri mah bersih hatena. Bersih nu seuri mah hatena. Sok dah hate mah kumaha beungeut. Lamun beungeut teh pegek kumaha wae. Bau yo we. Ya. Tina beungeut oge geus katempo jelema ngewa ka urang mah. Beraraud deh. Gitu. Nah, jadinya Ibu nyepitan teh Kangjeng Nabi Ibrahim. Ada kesehatan ongko. Kabeh di mana abdas teu ngeberesakeun heula si tahu. Jadi langsung bersih. Itu. Kangjeng Nabi Ibrahim telah lampahana teh wah syuur Ibu riwayatna. Tapi riwayat Nabi itu merupakan komitmen moral buat kita. Seperti ayat ini di zaman kiwari gini aya nu haram wayang teh sabab patung teh. Sabab di imah ulah ngukut patung. Sabab malaikat rahmat mau adaikeun datang ka sieun ku patung. Gebrok wae malaikat kitu mah. Nah ya malaikat borangan. Sieun ku patung. Onyok wae itu mah. Malaikat hartos eta bieu. Nah, ini kudu kitu. Malaikat rahmat teh Ibu nu nurunkeun rezeki. Jadi lamun di imah ngukut patung eta malaikat rahmat mau datang patung nu mana? Ai patung teh ngajentul, hayangna dilus-lus. Jelema dahar beuki terus
nginum beuki udun beuki tapi mung digawe matung teh kitu teh eueuh gadat tanu kitu mung ditepret teh ningali ieu bapak guru ieu nepi ka Brunei Darussalam ieu ninggalkeun lemah cai naon neangan pangalaman teu matung kitu we ngapro nu matak jarah kitu ka pamijahan mulukana pamijahan Tasik meureun cing mijah awak sok macul mah marabandong mah ngarit mah lamun jelema daekan kitu datang rezeki mah oh kitu lain matung we ieu wayang diharamkeun we patung cenah teu bener wayang mah haram cobaan leg-leg teu melat nanti karo lamun aya kiai ibu ngaharamkeun kana wayang tong dijawab halal pasea nya we kitu haram si wayang teh leres mama cobian leg-leg kumaha gitu jadi lamun batu nyaritakeun bab haram milu urang kana haram naon haramna sabab di dunia ieu mah teu lepas tina halal jeung tah ieu gelas haram ieu sok baledogkeun antara batur nah kitu aya halalna naon nah kitu dimikir atuh jadi batur nyarita haram milu kana bab haram iya seueur guru di dieu aya positif kali positif sama dengan positif bagus positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah salah kali salah sama dengan benar nah cenah pasien maksudna kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bener bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok teh Jakarta wah pinter urang dieu gitu ya ibu nu kitu tah teras dina agama teh tidak ada keterlambatan untuk belajar sepanjang hidup kita belajar long life education tidak ada keterlambatan better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali why not kenapa tidak belajar bagaimana kulem ibu tahlil tahmid takbirnya abeh naon cenah teh pasep abeh tuman we heulaanan engke ieu lamai aya kastuman mah seperti la ilaha illallah la ilaha illallah di mana ibu aya kareuwas Kaseuseurna ibu-ibu orang Sunda aya karuas geuning piring peupeus kana tembok gombrang ya kanyut aya kene nu kitu tuh banyak tukang ngaji kitu ah itu cuman dikir mah ibu di mana aya karuas teh aya guludu poh aya piring peupeus gombrang la ilaha illallah keur kitu jantung urang daruas kusak ke maut kieu geus ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa dina la ilaha illallah nyawana ka mana molongpong jalan ka gedong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi nah eta lamun
gomrang piring pupus sakanyut air kusak cepae silaka ibu nyawana ku bumi mau ditampi ku jagat mau diterima komo lamun kudu kawasa bakal cicing dalam marakayangan milik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuingnya cicing di mana kulanya nyayang tiris pikeun pisi muteunana karedang pikeun piki pasenana keung pibaturan dihirup ya Allah dibalikeun deui ka dunya rek ketol ibadah no way iya lu sakala kanyut minum udah mau dihakan atau salian sekarang ini pajak ya ungut di betelan cup badai apa getau ngawas bu halus kalengkah ibu niat ibu teh para terus dicatat tangkekannya sing getau ulah dumeh biji nanti dalang jeung ulah ngangapkeus bener ka Pak Asep Pak Asep itu pasti kena amburadun naon sababna da jelema ai ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu da jelema sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kaben ninggang kanu teu kuat gogoda mah kumaha lamun teu dijebur pas pote ke kareu kana raka jahaho ai jahaho jahanam minum ulah dina lagu wungkul dina agama teh cing dina amal buktikeun sapopoe ibu salatullah salamullah tah eta nu nepi teh lain eta mah nyanyi atuh cenah lamun kitu mantong dinyanyi keur masih kudu ame menang amplop lain nyanyi nah ibu amalna kumaha salatullah salamullah teh di batur aya rasa di urang oge aya sok gedean rasanya ahan dedehan ulasan asihan tuh minum deui wae baru kana beuteung simkuring teh dreup alah tuh poho deui gitu naon dah oh minum memang minum teh ngomong naon teh poho deui itu Pak gurunya lain nyanyi wungkul salatullah salamullah eta mah nyanyi lain eta kudu eta oge senina minangka teh ya ngomongkeun batur mending shalawatan beres gitu kan eta mah da nyanyi udah tukang nyanyi tetap tadi tanya ranyi di band atau di nasional tukang si anyuran gini di onang sana nyanyi dah hajat dulu ya haluangan di panggung menang amplop gagak ngelak nasuhunan ngahiat ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung dari mana tara kitu teteh salaki datang di kantor ya ceuk pamajikanna teh
gening itu salakiku uring geus datang akaang palai ngaleut naon ceuk lalaki teh bade ngagegag buru-buru nyai atuh geunana heureun cai sabab akang hayang cai kopi. Nah, lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa. Garelok teh. Atau polisi di jalan dok. Pit. Posisi di mana Matara ka pamajikanana? Ka pamajikanana teh pit ngejok sia. Ngejok ditilang main. Wanya polisi teh gelong. Atau Pak Asep di mana Matara Dalang juga ke pemajikan teh. Wah, Pak Asep gelong. Atau tukang ngaji di mana Matara juga ke pemajikan teh. Nyai. Eta canak dihid duh kolak. Itu nu mawi agama mah lain banyak. Ngadek satsekna nila saplasna teh agama banyak. Tombor ararajeun raya keutik Pak SBY salah mah anger digebruskan neraka. Leres? Sabab rekep deng-deng papak sarua. Naon urip disombongkeun pangarti nu jadi ciri. Kagagahan anu rongkak, kapangkatan anu ditiweuhkeun eta kabeh elas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu. Oh, Pak SBY jadi mana maut. Canak layona ka pasar aya nu meuli. Hargaan mana jeung bangke teri lauk pangeutikna? Oh iya hargaan kena teri. Ya. Geus umur naon-naon lintang ti amal perbuatan anu hade. Anu bakal nyeredkeun ka alam anu nikmat luar biasa. Anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Umawi ibu syahadat teh ibu eta teh ngalahirkeun dina diri urang teh ngalahirkeun rasul dina hate. Sabab naon riwayatna Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samemeh dilahirkeun tina palawangan ibuna aya cahaya anu gebrai luar biasa. Kota eta kacaangan nepi ka lampu-lampu orang-orang Majusi paneum kabeh. Naon keur urangna? Di mana ibu geus ngucapkeun dua kalimat syahadat, omat ibu, obor kasombongan, jeung lampu kaujugan kudu pareum dina diri anjeun. Genti ku kasolehan. Nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek ngalang kanu susah ngajait kanu titileun ngahudangkeun kanu lampu mere kanu daek nyangan kanu poek jeung saperti ayeuna lurah ibu Hajah Lili naon aya keneh nu ngewa oge da di dunya ngan setiap kajelema aya nu kagewa teu anggan ti nu mikaras setiap kajelema nu mikaras teu anggan ti nu mikange kan omat lamun anu mikangewa na ngaku agama Islam tong lila teuing cukup 3 poe. Ulah tahunan ngewa teh kade. Naon bisi karatan eta dina hate. Qad aflaha man tajakaha. Ha didinya domirna kana hate. Bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Hek sia. Ulah lalawora. Harta ibu jadi cing bersih ha sok urang doakeun ieu murang kali sepitan mudah-mudahan ieu murang kali teh jadi jalma anu sok cing jadi jalma anu sok cing di dieu ka saha cing jawab
mudah-mudahan murah kali teh cing jadi jalma anu sok cing di dieu ka saha liur yo lamun cing ka Allah cek Allah teh pan kuring geus nurunkeun Quran hayang soleh membaca Quran hadis beres lamun cing ka budak da budak mah soleh keneh sok kulo mauludin yuladu alafi yang sakabeh dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih budak mah bersih keneh saha nu ngaluarkeun cing eta dina undangan saha Ibu Rahma ka dieu cing teh balik deui ka bapana bongan bapana nu ngaluarkeun cing beres sarua jeung maledogkeun ba kana tembok duk dek sia kitu lamun hayang soleh mah bapana heula cing soleh beres ibuna heula cing soleh kade ibu diwariseran 100 tumak tatangga dionang syukuran ieu kuring diwaris sawah 100 tumak nu dipelakeun ku sim kuring teh pare ibu bibit anu unggul leres tapi anu heula jadi mah jukut jeung bebelut leres kudu dikumaha teh jukut dirame upami teu sangem ibu ngarame muruhkeun ka batur leres ieu budak teh cing soleh cing bener cing bager lamun bapa indung bapana teu sanggup sakolahkeun pasantrenkeun kitu pasti jadi jelema anu sok teu kurang-kurang aya turu dibarui dan ciri teh mah disunatan bener dari Jonathan mau karek ciri ibu sok pelakan ibu orang kali teh ku bibit-bibit anu unggul pas saya ulah hareupeun anak jeung pamajikan teh pas saya paling ngagoleng pas saya aku itu sedikit buruk jadi mudah-mudahan orang sadayana dina wengi ieu tiasa kumpul deui engke di yang berakhir di tempat anu nikmat amin ya Allah ya Rabbal alamin kitu ulah dume bijieuna ti Pak Asep dalang mundur mah kola wala tanggurman kok jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditinggali jelema naon bisi kapiheulaan ku resep jeung ku ngewa lamun kapiheulaan ku resep sanajan sim kuring ngomong salah digugu we da resep ayeuna kapiheulaan ku ngewa sanajan sim kuring bener dina nyaritana da ngewa ka jelema na ahli mah ditu berat eta akibatna mau isyak di ayeuna niatan ibu abus Islam teh niatan sok si ibu-ibu ieu tahun sabaraha tanggal sabaraha jam sabaraha mimiti abus Islam dicatat teu tuh da paleunya jadi karek turut muning kumaha cekolot teh sok niatan teh ayeuna eueuh keterlambatan taubat ya ayeuna salat duha mah ulah kaliwat keunada Allah mah tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utakna ati kuningalun ibu Dewawi sholat saur ulama mutanabi sholatnya aya 3 huruf nyaeta shod lam ta ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul
Sodna teh nyata sidqul qauli hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tarawani ngaleuwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani neuteuk, mun pondok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas tukang salat menyaritana. Sidqul qauli, bener ucapanana. Lamna teh lainul qalbi, hartina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapal kaituna malapak gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Aitana tarkul maasi hartina teh nyaeta geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna. Ibu jadi ulah cenah agama teh leres pigawe ku sorangan da ibu teh datang kadunya teh sorangan balik sorangan. Lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teh keluarga teh mang teh alo teu solenang-solenang acan diboehan oge tunuhi sok sorangan nyieun tetapakan sorangan nyieun parahu sorangan mun nabi Nuh teh mah tumpakan maneh sanajan anak teu milu teu nurut yakin bakal dikebus ka neraka asal ibu cing soleh jadi turutan. Karena Nabi Nuh ge Kanan budak teu milu kana parauna teh kerebek. Artina teu milu kana ajakan kolot. Ulah wora ibu agama mah lain bajor ibu. Aya anu percaya unggul tanpa ilmu. Percaya kalau teh murah asih tapi teu make ilmu. Nu kumaha cenah teu make ilmu teh? Aya nu musyeuk ge sisi leuweung kieu we. Ti isuk ge dur tapi ka sore jeger kan musyeuk teh teu ulun nyambut hiji jacan. Pukulutus pan ka Allah. Nah ya Allah. Lauk mah tuh cing mau ka dieu. Teh nyaho aya mau ngurunjung dayang inung. Lagi lisir kemana pan ngadeg-deg mana teh bari kumpul tuh ya Allah abdi mah da banyol ya Allah nyebut banyol atau lumpang teh Cipuneuy gitu ada kasorean ngadoa di Cipuneuy teh ya Allah abdi ninggal pi hujaneun geus menung gitu lu abdi rek kasorean ya Allah ulah bakal diturunkeun ieu hujan sehingga abdi saged pi kasorean. Doa Fatihah 7 balikan. Itu juga doa diri kita percaya teh kana doa. Ai perbaci bodas gertak teh hujan gede. Maneh nang iuhan di posan Cinutnut bari kukulutus ka Allah. Nah eta Allah nepi ka teh apa soreang-soreang acan. Jadi ibadah tanpa ilmu terus itu ibu. Cing apa ilmuna, cing apa sasaranana. Udah tadi di alam kubur ditakon teh ku bahasa naon ibu? Ku bahasa Arab. Malaikat cenah bahasa Arab. Tingali dina Quran, papai dina Quran, timimiti nepi ka angeus. Aya nu pihartieunana yen malaikat urang Arab. Nah, atuh. Atawa Allah, aya Allah urang Arab sana ibu. Ah, gitu. Malaikat urang alam malakut teh. Bahasa naon, bahasa Muhammad, bahasa naon. Muhammad itu mah nudi itu mah contoh gawe, contoh amal. Tah nurna aya kade. Nur Muhammad. Geus apus baju miraga sukma ka diri anjeun sewang-sewang. Tong
pemboroka ajeun manuk pihit maraban anakna kasaha guguruna dititah usaha deui aya Rahman Rohim disatukangeunana Rahman Rohim teh eta teh anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar nyaahan dedeuhan welasan asihan ngan tensi beda-beda tensi manuk mah sakitu nyaah ka anak aya tensi urang mah sakieu jadi sing apal batas-batasna ibu bapak doakeun ku urangnya ieu bapak hajat moal bisa kumpul kieu urang ibu tanpa bapak hajat ibu hajat nyepitan putrana leres doakeun hiji panjang yuswana seueur rezekina kedua panjang jabatanana amin ya Allah gitu yok doa ngan kade doaan yadi yadu udu jadi udu didinya ulah bi makna menta me aya uni astajib parak ajin dera menta ke kami ulah di bi makna menta tapi di mana pengabdian dijawab ku Fatihah memeh waya kana stain naon heula iya kana bunuh pengabdian heula ieu mah ujung-ujung menta we kalau salat getara 13 kakek jawas jeung melicik kitu teh melicik teh apa man lacaka pahuwa laciku wa tuplika duburuhu jadi man lacaka sing saurang jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui waktu plika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bokongna hirup-hirup eta teh hadis lain Quran lain tapi riwayat Bahrawi jampe ngurak teh terbieu teh alah ampun ya bu gitu wangsul weh karena mukodimah tadi umat wa modalna sin kuring dek ilmu al imanu uryanun waliba syuhud takwa ari iman teh buligir poloskeun ibu dek neangan ilmu ulah barang bawa kosongkeun hate abeh kailmuan ulah heurin ieu merek ilmu heurin dina hate teh pinuh kosongkeun seperti urang teh kalacai mawa emer teh emer kosong emer eusi ibu abdi dieusi kosongkeun al imanu uryanun waliba syuhud takwa ari iman teh buligir naon bajuna takwa aya ngaran-ngaran takwa bisa milih mana hade mana go itu takwa teh dina takwa aya wau waroqi api dimimiti syariat urang pandek sholat oge apik abdas heula ngubah leungeun sasemut siku 3 kali nu katuhu ge meunang nu kencan teu naon sah asa nu kencan buntung samet kieu ngaharulang jelema kieu jadi abdas teh ngubah beungeut sagana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan jadi lamun anu tara abdas teh meureun atawa kana kulit gitu ulah ibu dina agama si kuring sok nyedak ke jero gitu model tadi alhamdulillahirabbil alamin sadayana pu kagungan sadayana pujieun ngungkul utak tongo walang taga roh peti gogodongan sadaya tunggal malukna lain hinaeun tapi pujieun wung kaurus ta alam teh masok karena pujieun teh saluhureun sasama sahanapeun salaki tatangga kabeh pujieun ngungkul sabab eta kagungan
Allah lain hina. Gila mau kodimah tadi. Sampai maca Quran teh pek salindungkeun heula diri anjeun tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat. Jadi doa nyaeta a'udzubillahi minasyaiton. Ari a'udzu teh asal tina kecap a wau da. Naon margina harakatil wau ilal aini, jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain. Pasaropa maka surup audu akdiru, artinya kedewasaan. Gitu, mereka bihidir baheula budak keur ulin jekung ke dipaehan. Aya-ayana kudu kitu, kudu. Naon dina diri ajeun eta rasa bubudakeun kudu dipaehan genti ku kedewasaan. Jelas? Ulah bubudakeun wae, menta unggul digawe mu. Jelas? Cing kudu geus dewasa. Gimana tuh? Jelema geus dewasa mah bakal mikir, ieu teh setan teh nya dilaknat. Gara sawab. Urang hartikeun abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kitu, Bu? Eta geuning aing ngaliwat ka kampung sim kuring na pangeras nu ngartikeun tahun budak nih. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Budak jadi budak. Atawa rek salat subuh nih eling dulur muslimat itu pakai seni kumaha bade nu nyeri huntu kaneng goblok jeung sikir huntu mun make seninya subuh geus bedena eling dulur muslimat. Ayo urang berjamaah dina salat subuh istu kewajiban urang geridunya. Jarak baik subuh begitu berawes inum. Segenya kagunturan madu kaurugan manyang putih dina wengi ieu kasumpingan Bapak Bupatinya. Leres? Saha cing Bupati Bandung teh? Bapak Haji Dadang. Ieu jalan ke dia sarain teh. Teu acan? Bade cenah moal. Nya, bejakeun ka Dadang mah pasti bakal dialusan gede. Ngalangkungan Ibu Kades. Menawi Dadang Nasir doakeun ku urang panjang yuswana, panjang jabatana. Nok BHP Abah ya ka urang di lamun Dadang Nasir ke jadi di bupati, ulah salah milih kajak tuh deui. Nya. Bade. Cup. Abe Abah minang ka dieu. Engke pewayang nya. Iya. Aya nu ngaharamkeun urang teh kana wayang. Pemi ayam, mari kita berdiskusi. Gitu. Nah gitu. Jadi kedewasaan ibu tanggung. So, urang sikikeun eta tanggung nya. Jadi saha nu dilaknat teh Pak tadi teh? Setan. Ku saha dilaknatna? Iraha. Bahu hari ayeuna masih setan menang saha. Kenapa Allah begitu? Dari setan menang saha. Atur dilaknat terus Allah gitu. Saya Allah. Jadi liurnya. Nah, cenah Pak Asep kalau tapi disebut loh gitu. Dalam antara punung. Beres? Daya mah keur nyebarkeun agama Islam.
Da Allah ke makhluk kene sebenarnya mah. Nah, sia liurnya. Liur Pak? Ari Allah naon? Tuh, Allah teh jenengan. Naon cenah? Jenengan mah ditulis jadi aksara, disebut jadi suara. Jadi makhluk kene eta mah jenengan. Anu di jenengan Allah saha? Laisa kamislihi sayun. Terus bisa nyebut, itu mah disebut Allah, we alamat. Kartos, sia. Atuh lamun kitu mah cenah dat laisa kamislihi sayun teh eueuh bandinganana teh berarti Allah teh eueuh. Bener, Allah mah eueuh. Sia. Atuh lamun kitu mah tong diibadahan, ibadah mah kudu kanu eueuh. Da kanu aya mah ka makhlukna. Nah, Allah teh eueuh naonana? Eueuh pabandinganana. Kartos? Ya. Pro karti pinter teh si ibu mikir. Asugan teh nurutan gitu ya. Sugan teh kupu muntir. Sing horeng lalai ka pipir. Sugan teh tungkul teh keur mikir. Sing horeng ngacai bari ngadahdir. Ya. Gitu kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim teh Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dieu keneh ya Pak. Dieu. Ar-Rahman teh Allah, sok Bu ngaji. Ar-Rahman teh Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman. Ari sifat tong disifatan deui. Annatu layuk natu. Ari sifat tong disifatan deui. Ar-Rahman mah Allah, mung Allah sanes Ar-Rahman. Palai ka hartos. Ai ceuli naon? Cepil mah lemesna. Keur berdiskusi urang Sunda, Pak dengan cepil Bapak ya laleur. Dari ceuli abdi mah eueuh, kitu. Jadi cepil mah keur kabatur. Bejaan bekerehnya. Ai ceuli teh ngaran. Naon cenah? Ngaran anu mana? Ngaran ieu nu rem. Tah ieu ngaranna naon? Jadi ceuli teh naon? Tah ieu ceuli saha? Bener ceuli mah ceuli asep ngan asep lain ceuli. Kartos hebat. Sok lamun simpuri ke lempang anu nyalukan ceuli ka dieu. Berenyang ke ceuli nganyapurkeun. Kitu teu. Kumaha lamun pasep ka dieu nyapurkeun jeung ceulina. Oh gitu. Nu mawi la ilaha illallah. Kacakup kabeh tah. Ucap tongol walang taga roh pati gogodongan Rahman Rahim Jabar Kohar kacakup la ilaha illallah. Sia nu mawi la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid luar biasa. Kartos? Nah, itu ngaji mun pengen nyiki. Hebat, agama hebat. Ada ulah nyebut kasih sunanan hebat teh. Agama itu hebat. Maha benar Allah dengan segala. Jadi nu dilanggarkan santai kan? Pinter. Ewon meuli 1 kilo ka Udin eta bonteng. Sanu meuli? Sangeusna ewon meuli 1 kilo ti Udin bonteng ku ewon dirujak. Tuluy dihakan. Sangeusna ewon ngakan rujak ewon jadi beuteung. Garan? Nyalakeun teh ka Udin. Teu da Udin mah dagang. Garan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau pirang-pirang godaan setan nu di sanu dilana teh. Tuh agar kene dicontohan. Udin dagang bonteng, sanu dagang? Cek Udin teh bonteng. Ewon meuli.
cek setan teh sirik pidik jail kaniaya pada diange moayeun sirik pidik jail kaniaya pada diange moayeun ku ibu dicapluk si sirik pidik teh dipake ku ibu saha nu dilaknat teh balikan deui sirik pidik teh hak setan didagangkeun ku iblis ku setan sirik pidik jaya kaniaya iren panate nudupak upat semua ujub ria takabur nyaci maki sik melik teu kaupan teu payaan cap jahe buntut kasiran mereka hese kedul muntangul disahatan ti setan diasongkeun ka ujang ku ujang dilegleg saha nu dilaknat teh sia si Ewon jadi boceng tenangakan bon dalam menurut setan memaneh mau normal mau syukurkan ayana setan teh ngan ku aja pilih ya panggodana rek dicapluk mah kartos ya mau setan musuh halo kita di mana mitingna dan teh malaikat teh dari sok Nabi Adam keur ngajepepeng ya hei para malaikat pangandika Allah sujud tak Adam sadayana su aya malaikat hiji teh sujud kulantaran teh sujud cek Allah teh ablasa bedeg oh tapi eta skenario anjeunna lamun eta milu sujud anjeun moal normal moal dewasa artos pinter urang dieu nya sia pikir sok tak PR gitu Bu jadi kalimah ta'ud teh eta teh kedewasaan aya akbiru hartina kedewasaan da ayeuna aya jelema lolobana jelema seun seueur sakieu lobana aya nu kolot masih keneh bubudakeun aya seueur aya budak tapi geus dewasa anu geus kaluaran pasantren leres nu gaduh ilmu tapi ieu mah aya kolot tapi bubudakeun aya nya ai imah di Cipuneuy pangtongohna gitu geus aki-aki nini pendudukna keur boga imah aya ngadenge adan teh tahu cenah ngadu manuk jadi ngadu manuk si goblok eta teh aki-aki can dewasa teh bubudakeun ke sini nih nyepah bulai si aki ududung kawu tara ngabejaan ka sini nih ngajak sholat atau kumaha tawe pikirannya gitu kanu sholat kanu adan oge nepi ka disebut madu hujan dari rincik cara tadi imah misah gitu dina kaum berikut kawin di Cipuneuy gitu merong ke sini nih ai merongna kana susuna ke sini nih sangkilan geus siga bigiri butut teh gini alah ai sini nih meureun era diperong ku salaki naon maneh teh Hasan tara-tara ti sasari merong teh meunis yakeut ih sebenarnya mah kieu esi aya esi di dieu si beunghar esi di dieu mah ieu mah esi dongeng
sebenarnya mah kieu esi aing teh geus 35 tahun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kirana sia daek esi. Mumpung hujan dari rinci. Baru sia teh hasan aya kahayangnya. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Sarwana. Hayu atuh aing kuat keneh mah sia teh. Atau si Aki dikidukeun teh dirig sini ini dibawa ka jero kamar. Dar we cari tanah gatrik. Eta sini ini teu kana jerit atuh. Alah sia hasa. Naon si teh kawas gadis si bage ngajerit. Lain aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogahan sia berjerit gede kitu. Goblok lain gede, nilep geuning teh. Aing nilep jadi tilu, atuh puguh ngebunuh. Alah, ampun. Nyaah meureun si Nini ka si Aki. Isuk-isuk ngeula akar euli, akar jabe digodong. Tah inuman ku sia ka nyari aya keneh kahayang mah. Si Aki saminggu tang inuman eta dijabah. Manehna keur ngorek gitu. Beureun si Dorana teh ngageduk-geduk ka si eta. Asa kaguikeun jo pudeg-deg. Wah, pacul alungkeun lumpat ka si Nini. Jadi ayeuna mah sia esi. Wah, tantang parah deui ger we nu jadi. Ayo bahasa eta mah si Nini nu ngajerit, ayeuna mah si Aki nu ngocea. Alah, esi. Sia teh make irek ieu teh. Hese dulu. Lain hese, goblok. Geuning eta samping lu ka jero atuh sia. Minum. Mudah-mudahan edan tidak gobanyakan ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan. Demi ngawujudna keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu urang sami-sami ngadoa ieu mah ngadoa. Mangga, jangan tanya. Mudah-mudahan bae atuh tikawit Bapak Hajat tilas karugulanana muga cingka gentos anu melipat ganda. Digentos ku rahmat pitulung Allah. Urang kali anu disepitan cing jadi jalmi anu soleh anu guna pikeun kapentingan negara jeung bangsa katut agama sinekna murmurang kali teh jadi jalmi anu sok atuh urang sadayana mudah-mudahan selaku umat Islam urang tiasa ngeriung mumpulung deui di yaumil akhir di tempat anu nikmat di alam barzah amin ya Allah ya rabbal Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta tutwa. Bismillahi ala adi hatta taqwa kasadi kapi wajadi kapi ya muafi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayam beureum hayam kate dek dibawana ka pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.